Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ittaqi kudusieun aranjeun kabeh. Ittaqi kudusieun anjeun al-maharima kana pirang-pirang pangharaman. Takun tabukti anjeun abadan nasi eta pang ahli ibadahna di antara manusia. Wardo sareng kudu mikarido anjeun bima kana perkara kosama anu geus ngabagikeun sahallahu Gusti Allah laka pikeun anjeun takun tah bukti anjeun agnan nasi eta pang beungharna di antara manusia. Wa ahsin sareng kudu gawe alus anjeun ila jarika ka tatangga anjeun. Takun tah bukti anjeun mukminan eta jalma anu iman. Wa ahibba sareng kudu mika cinta anjeun linnasi pikeun manusia ma kana perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun linapsika pikeun diri anjeun. Takun bukti anjeun musliman eta jalma anu Islam. Wala tuksir sareng ulah ngalobakeun anjeun hudhika kana seuri. Wa inna kathrata dhahik karena sayaktosna ngalobakeun seuri tumi itu eta ngamaotkeun ieu kasroh al-qalba kana hate. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al-Imamu Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Ittaqu kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Wasallu sareng kudu salat aranjeun kabeh khamsakum kana 5 waktu aranjeun. Wasumu sareng kudu puasa aranjeun kabeh syahrakum dina bulan aranjeun kabeh. Wa addu sareng kudu ngaluarkeun aranjeun kabeh zakat amwalikum kana zakat pirang-pirang harta aranjeun. Thayyibatan barina gawe alus biha ku itu zakah. Naon angpusukum pirang-pirang diri aranjeun. Wa ati'u sareng kudu taat aranjeun kabeh. Zamrikum ka pamarentah aranjeun kabeh. Tadkhulu tah bakal arasup aranjeun kabeh jannata rabbikum kana surga pangeran aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'al Hakimu Imam Hakim an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Ittaqu kudu takwa atawa kudu sieun aranjeun kabeh da'watal mazlumi kana doana jalma anu dizalim. Fa innaha karana sayaktosna itu dakwah tuhmalu eta diangkat ieu dakwah alal ghamami kana luhureun mega. Yaqulu ngadauh saha Allah Gusti Allah. Wa izzati demi kamuliaan kami. Wa jalali sareng demi keagungan kami. Laang surannaka yakin rek nulungan nyaan kami ka anjeun. Walau ba'da hina sanajan sabada mangsa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'at Tabrani Imam Tabrani an Khuzaimah bin Sabit katampi ti Khuzaimah bin Sabit. Ittaqu kudu sarieun aranjeun kabeh azulma kana zalim. Fa inna zulma karena sayaktosna zalim zulmatun eta pirang-pirang popoek yaumal kiamati dina poe kiamah. Wattaqu sareng kudu sarieun aranjeun kabeh asyuha kana koret. Fa inna syuha karena sayaktosna koret ahlaka eta ngaruksak ieu syuh man kajalma kana anu bukti ieu man qoblakum eta tetep samemeh aranjeun. Wa hamalahum sareng ngajurung ieu syuha ala angsapaku kana yen ngocorkeun itu eman dima'ahum kana pirang-pirang darahna itu eman. Wastahalu sareng menta ngahalalkeun ieu eman maharimahum kana pirang-pirang pangharamanana eta man qoblakum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. At-tahaddusu ari nyaritakeun bi ni'matillahi kana nikmat Allah syukrun eta syukuran. Wa tarkuha sareng ari ninggalkeun itu tahadus bi nikmah kufrun eta kufur. Waman sareng ari saha jalma
layaskur eta henteu syukuran ieu eman al-qalila kana barang anu saeutik layaskur tah henteu syukuran ieu eman al-katsira kana nikmat anu loba. Paman sareng ari sajalma layaskur eta henteu syukuran ieu eman annasa ka manusa layaskur tah henteu syukuran ieu eman Allah ka Gusti Allah. Wal jama'atu sareng ari berjamaah rahmatun eta rahmat. Wal furqatu sareng ari papisahan azabun eta siksaan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi. At-ta'ani ari ati-ati. Hati-hati minallahi eta ti Gusti Allah. Wal ajalatu sareng ari gagancangan minasyaitani eta ti setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Isnani ari dua perkara layang zuru eta moal ngarohmat sa Allah Gusti Allah ilaihima ka itu isnani yaumal kiamati dina poe kiamah. Qati'ur rahim tegasna anu megatkeun kabarayaan wajarusui sareng tatangga anu goreng. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'adailami Imam Dailami an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Isnani ari dua perkara yakrohuhuma eta mikangewa kana itu isnani saha ibnu Adama anak Adam. Yakrohu tegasna mikangewa ieu ibnu Adam al mauta kana maut wal mautu bari ari maut khairun eta leuwih hade lahu pikeun ieu ibnu Adam minal fitnati tinimbang fitnah. Yakrohu sareng mikangewa ieu ibnu Adam qillatal mali kana saeutikna harta. Wa qillatul mali sedengkeun ari saeutikna harta aqallu eta nyaeutikeun itu kilah lil hisabi kana hisaban. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Imam Ahmadu Imam Ahmad an Mahmud ibnil Bid katampi ti Mahmud bin Bid. Isnani ari dua golongan yu'ajjiluhuma eta ngagancangkeun kana ieu isnani saha Allahu Gusti Allah di dunya al baghyu tegasna gawe dosa gede wal uququl walidaini sareng nyeri ka indung bapa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani ani Ibni Abi Bakrah katampi ti Ibni Abi Bakrah. Ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh al kibra kana gumede fa innal abda karena sayaktosna jalma la yazalu eta henteu eureun ieu abdu yatakabbaru eta gawe gumede ieu si abdu hatta yaqula sehingga ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala lil malaikatihi ka pirang-pirang malaikatna Allah. Uktubu kudu nuliskeun aranjeun kabeh abdi ka hamba kami haza anu ieu bil jabbarina di golongan jalma anu beredegong kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Abdi an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Wallahu a'lamu bissawab.